Sirawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa, kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Roman Silat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yater, pangreka jeung panyeup sora Nopan Cahya Lagawa, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Jaka Sinangling nyaritakeun sacara singget ngeunaan kajadian anu lumangsung dina waktu katukang, waktu masih keneh babarengan jeung wanoja ngaran Kirana. Darowi gogodeg meunang katerangan ti Jaka Sinangling saperti kitu. Jelas jalma anu ayeuna keur ijen jajaten jeung Ki Buntarang anu aya di luhur panggung kawilang jalma anu ngabahayakeun. Kadenge harita Darowi nyarita deui. Waduh, bahaya oge mun kitu mah. Ki Buntarang jelas di maje kudu bisa ngungkulan iblis Alasaradan, sabab lamun nepikeun ka teu mampu ngungkulan ilmuna geus bisa dipastikeun bakal leuwih ngagalak satatina kanana eta jelema teh. Mudah-mudahan be atukan Ki Buntarang bakal mampu ngungkulan eta jalma. Da piraku Ki Buntarang teh jago kolot. Sakanyaho abdi kahebatan eta jalma teh lamun maju babarengan tiluan, maranehna memang boga ilmu anu khusus anu kudu dilakukan ku tiluan. Nu matak aringan sorangan mah moal pati ngabahayakeun Kang. Jaka Sinangling jeung Darowi museurkeun deui paneteupna kalebah panggung. Katingali iblis Alasaradan harita terus ngarangsek ku panerajangna hayang ngarubuhkeun anu jadi lawan. Ki Buntarang oge lain jago kamari sore. Harita lain bae mampu nyingkahan panerajang lawan, tapi bisa ngebendung datangna panerajang lawan. Mangsa bantrokan kakuatan tanaga lapisan ngaliwatan sapasang leungeun masing-masing. Iblis Alasaradan anu ngagerok kaget bari jeung mundur ngadaligdeug ka tukang kadorong ku tanaga anu jadi lawan. Dak geduk des geduk des dari deug. Iblis Alasaradan gancang mancukeun deui tangtunganana neuteup ka Ki Buntarang terus nyarita. Maneh memang hebat Buntarang, tapi dewek can rumah saeleh jajaten deuleu. Urang teruskeun lumangsungna ieu tarung sia deuleu. Ki Buntarang seuri leutik, ajen pangarti lawan geus bisa kaukur ku dirina sarta kudu kumaha cara ngungkulan pikeun ngarubuhkeunana. Mun memang masih kene sanggup pikeun neruskeun ieu tarung,
Coba geura maju deui Andika. Kula bakal ngalayanan kana karep Andika dina waktu ayeuna. Setan sia, rasakeun jeung haknya dia. Iblis Alasaradan harita maju deui narajang ka Ki Buntarang, panarajangna leuwih garang batan tadi. Tapi Ki Buntarang memang geus bisa ngarti kana arah sasaran anu jadi lawan. Harita lain Ki Buntarang anu kabeunangan ku panarajang lawan, tapi sabalikna Iblis Alasaradan anu kabeunangan ku runtuyan panarajangna. Dah, jebrot cerebet, dah. Wow. Cengkang. Iblis Alasaradan geus teu bisa ditawar deui harita ngajengkang ka tukang, awakna ngalayang tina luhur panggung terus nindihan anu lalajo. Koreang gebut. Riak. Nu lalajo dina waktu harita brak-brik bruk-rubu ngagentak hudang Iblis Alasaradan terus indit sesalan depan di antara anu lalajo. Ningali keayaan anu saperti kitu, anu lalajo harita ribut tinggal lero. Nyarita ditujukan ke Iblis Alasaradan. Anu menang wibirang eleh jajaten jadi pacunang. Jago galak teh kalaka. Medok geuningan euy. Ari ngomong bari tarik leung teh ah. Ya sugan dewek euy bener we jagoan eta teh. Ari pek geuningan kalaka. Moyadon geuningan. Bontong hayang nangtang segala rupa adi rek. Medok euy. Rupa-rupa harita omongan anu lalajo ngalelecek ka Iblis Alasaradan. Sedengkeun Iblis Alasaradan geus teu malire ka eta kaayaan, manehna terus sasaledek muru kalebah tempat dua urang baturna teh nu cicing di tempat misah ejeung pangtukangna. Ki Buntarang ngangkat leungeun katuhuna kaluhur, anu keur tinggal lero teh dina waktu harita jempe. Teu lila Ki Buntarang nyarita sorana ngandung geter komara pikeun anu ngadengekeunana. Tenang, jep jempe, kadang warga ieu lembur. Kula menta supaya kaayaan tetep tenang ejeng aman. Bieu ka Bandungan ku sararea aya jalma anu ngahaja nyieun kaributan rek ngacaukeun kana ieu kaayaan. Tapi kula tetela mampu ngungkulanana. Ku ayana kitu, ieu acara hiburan urang teruskeun. Henteu kudu kaganggu ku kajadian anu tadi. Kapanata acara, sok acara teruskeun deui. Panata acara dina waktu harita naik deui kana luhur panggung pikeun ngatur acara anu saterusna. Sedengkeun anu lalajo sarurak deui tambahaneuteun anu lalajo sabab beuki atra ka Bandungan ayeuna mah ku sararea. Wawasen Ki Buntarang salaku pupuhu eta lembur ejeng pamimpin paguron gagak sangiang, jalma anu nyieun laku kaributan bisa diungkulan jadi pacundang. Tilu Iblis Alasaradan arinit kalebah tempat anu sepi tur rada anggang di tempat karamean. Kajadian anu lumangsung tadi nambahan rasa kapanasaran pikeun tilu Iblis Alasaradan. Iblis Alasaradan anu tadi tarung ngalawan Ki Buntarang kadenge nyarita ka baturna. Edan, sugan dewek teh si Buntarang teu boga kamampuhan kitu euy. Dewek bener-bener kacele ye. Edan, kalaka dewek anu wirang ieu mah jadi pacundang. Monggo, entong terus dipikiran.
Keun antepkeun heula si Buntarang sinalugina jeung sugema hatena. Kangaranan urang henteu maju tiluan bebarengan. Memang ngurangan kekuatan jeung kahebatan ilmu urang. Nu matak kudu diteangan cara jeung waktu anu hade pikeun urang ngabales ka si Buntarang. Bener, kudu dibalas euy. Ngaran tilu iblis ala saradan bakal leungit paborna lamun teu bisa males ka nyeri ka si Buntarang. Ngan nilik ajen pangartina si Buntarang anu saperti kitu jelas urang kudu maju babarengan tiluan lamun hayang bisa ngabinasakeun si Buntarang euy. Anu tadi tarung jeung Ki Buntarang ngahulang sakedeung siga anu keur mikir teu lila terus ngomong deui. Mun kitu mah waktu anu hade keur urang taya deui kajabat ti kudu engke tengah peuting sanggeusna beres acara. Di mana sakabeh pangeusi imah geus salare di dinya urang ngalakukeun tindakan. Dewek boga kayakinan lamun urang maju babarengan tiluan bisa dipastikeun bakal mampu ngabinasakeun si Buntarang. Kumaha lamun kitu? Dewek satuju pisan euy. Kangaranan acara geus lekasan, geus ngeusan, pribumi anu boga hajat pasti capeun. Di dinya urang bakal ngalakukeun tindakan. Tilu iblis ala saradan aya dina kasapukan pikeun ngalakukeun tindakan susulan males kanyeri ka Ki Buntarang. Sekaligus ngalaksanakeun pamaksudan hayang nyulik pamajikan Untara. Tilu iblis ala saradan memang teu ieuh nyahoeun lamun harita dina waktu anu keur babadamian saperti kitu teh diintip ku Jaka Sinangling jeung Darowi. Ngadenge hasil babadamian anu saperti kitu, Jaka Sinangling jeung Darowi gancang ninggalkeun eta patempatan. Lengka sukuna pada lalaunan sangkan henteu kanyahoan ku tilu iblis ala saradan. Sanggeusna aya di tempat hiburan deui sarta aya di antara anu lalajo. Jaka Sinangling terus nyarita ka Darowi. Urang engke tos lekasan ieu acara mah kudu ngabejaan ka pihak Ki Buntarang Kang. Sabab tilu iblis ala saradan geus boga rancang pikeun ngalakukeun tindakan geuningan. Nya Kang mah satuju we. Ngan ieu pihak Ki Buntarang kira-kirana percayan moal ieu kana keterangan ti urang. Sabab urang oge keur pihak Ki Buntarang mah sarua deui kawilang jalma anu anyar pinanggih pan. Nya ari ceuk abdi mah bade percaya bade moal teu langkung eta mah nu penting urang tos ngabejaan ancaman tilu iblis ala saradan. Eta ancaman teh teu bisa dianggap enteng Kang. Tiluanana kawilang jalma-jalma anu karejem jeung telenges dina tindakanana. Abdi geus apal ka eta tilu jalma Kang. Nu matak dosa keur urang Kang upama teu dibartoskeun ka pihak Ki Buntarang. Nya mudah-mudahan we Ki Buntarang ulah salah paham. Nu satarusna bakal jadi waspada tutas percaya kana keterangan ti urang. Heungeunaan tindakan anu bakal dilakukeun ku tilu iblis ala saradan teh kitu tayi. Darowi dina waktu harita nya tujuan kana maksud hadena Jaka Sinangling anu geus boga karep rek ngabejaan ka pihak Ki Buntarang ngeunaan iblis ala saradan anu ngabogaan rarancang jeung rencana pikeun ngalakukeun tindakan sacara ngabongohan. Jaka Sinangling jeung Darowi nepikeun kalekasan lalajo teh. Sanggeusna acara hiburan geussan, kaayaan anu tadina loba jelema nu lalajo jeung pahibut ribut teh ayeuna mah jadi simpe jempling ukur tinggal panggung gede anu ngajentul. Di tempat anu rada anggang ti panggung, Jaka Sinangling jeung Darowi masih keneh ting jaran teng nangtung ngadaguan salsena pihak pribumi nyata kula warga Ki Buntarang anu katingali masih keneh keur beberes di jero imah. Sanggeusna ningali rada salse kaayaan di jero imah Ki Buntarang. Kakara Jaka Sinangling jeung Darowi daratang nyamperkeun. Jaka Sinangling jeung Darowi terus natamu unjuk salam. Ki Buntarang jeung Untara anu jadi anakna harita ngabagiakeun. Sanggeusna aya di jero imah, Ki Buntarang ngabagikeun paneteupna ka Jaka Sinangling jeung Darowi dua jalma anu kawilang anyar pinanggih keur dirina. Teu lila Ki Buntarang terus tumanya, Ke saha teh aya urang duaan teh. Terus terang kula kaget sabab anyar pinanggih sarta kula boga kayakinan andi kaduaan lain pituin urang dieu nya. Coba jelaskeun ka kula.
aya naon andi kaduaan. Jaka Sinangling netep ka Kibuntarang terus ngawalon. Haturan langkung ti payun Kibuntarang, abdi anu katelah Jaka Sinangling, atuh ieu pun dulur anu nalah Darowi. Pang nadongkap ka dieu aya hal penting ieu teh anu saja didugikeun ka salira Kibuntarang. Aya hal penting anu rek ditepikeun. Nah rek nepikeun naon kitu cik? Jelaskeun ka kula. Untara anu milu ngabagiakeun tamu harita kadenge milu nyarita paneuteup ngandung kacurigaan ka Jaka Sinangling jeung Darowi. Ke tenang heula mak, urang ulah waka sambarangan percaya ka jalma anu anyar pinanggi bari henteu wawuh ti memehna. Sabab seperti halna tadi kejadian dina luhur panggung ning ama. Tetela anu geus ngalakukeun tindakan kaributan teh nyata jalma anu jelas-jelas asing pikeun diri urang. Kuena kitu urang kedah waspada ya mak. Sabab teu nyaho ari jelema anu jahat mah. Darowi puguh be kasigung ku sikep jeung caritaan Untara. Puguh-puguh rek boga maksud hade kalaka dituduh anu lain-lain. Tapi Jaka Sinangling tetep tenang. Ngabagikeun paneuteup,na ka Kibuntarang jeung Untara. Teu lila terus nyarita deui. Rupina ari keur abdi duaan mah bade percanten bade moal teu langkung kanu araya di dieu. Namun hal penting anu saja didugikeun dina waktos ayeuna teh nyaeta tumali sareng kajadian tadi di mana salira tarung ijen jajaten sareng iblis alasaradan. Untara neuteup ka Jaka Sinangling terus nyarita deui. Oh, jadi andi kaduaan teh meureunan baturna si iblis alasaradannya. Ayeuna pura-pura ngahadean datang ka dieu padahal mah rek ngamata-matanya. Darowi muncareng ka Untara bari terus nyarita. Jaga tabibir teh nyarita ulah sangeunahna. Kibuntarang gancang harita ngahuwit Untara jeung Darowi anu jo langsung panas bae kaayaanana. Kelanan tenang. Ulah waka patorong-torong teu puguh. Kangaranan deributan mah gampang. Cicing. Untara ulah waka goreng sangkanya keun hayang nyaho rek nepikeun beja penting naon ye jelema teh. Coba teruskeun Jaka Sinangling. Beja anu penting nu rek ditepikeun teh beja naon teh ya? Kieu salaresna mah Kibuntarang. Iblis alasaradan sebenarnya mah sanes mengukur saurang, tapi aya tiluan. Katelahna teh tilu iblis alasaradan. Salira di dieu masing waspada sabab tiluanana boga maksud pikeun ngalakukeun tindakan susulan. Ieu tilu jalma kawilang kejem jeung telenges tindakanana. Numawi salira sing atos-atos Kibuntarang. Kibuntarang dina waktu harita ngahulang sakedeung, rada kaget oge menang beja saperti kitu ti Jaka Sinangling. Kadenge Kibuntarang nyarita deui ditujukeun ka Jaka Sinangling. Heula. Kula kaget ye. Sabab Jaka Sinangling bet bisa nepikeun ieu beja. Nah tibana dasarna. Kade ye ulah coba-coba nyingsieunan ka pihak kula. Untara dina waktu harita milu ngarojong kana omongan anu jadi bapakna. Bener Jaka Sinangling, maneh ulah coba-coba nyingsieunan deuleu ka ieu panggoron gagak sangyang. Rek 3 iblis, rek 8 iblis, keur kuring di dieu moal make kudisieun. Leuwih hade andi kaduaan, ini teh lah ayeuna mah ulah nepikeun beja anu teu penting jeung teu paruguh kitu jujutanana. Kibuntarang ngareret deui ka Untara anu jadi anakna terus kedal di lisan. Tenang heula Untara, tenang. Ceuk ama oge teu dina tempat da lamun urang ayeuna kudu curiga ka ieu jalma. Anu jelas urang oge teu dipaksa kudu percaya ke ari anjeun pangna bisa nepikeun ieu beja teh naon dasarna. Maksud kula teh nah nyaho ti mana? Jaka Sinangling kadenge harita nyarita deui. Rupina ari dasarna mah lantaran abdi duaan ngadenge babadamian tilu iblis alasaradan anu boga maksud pikeun ngalakukeun tindakan balesan. Tumali salira tos ngarubuhkeun salah saurang di antara tilu iblis alasaradan. Kitu tah pangersa. Untara anu memang ti barang mimiti oge geus boga pikiran goreng ka Jaka Sinangling jeung Darowi. Kadenge manehna harita nyarita deui dina sikep jeung caritaan anu tetep heuras. Urang pokona mah ulah percaya ka jalma anu anyar pinanggi saperti kieu mah. Sanu nyaho ieu dua jalma teh malah baturna nu ngahaja ngolongan ka urang, ngahaja datang ka dieu pura-pura. Rek kumaha bisa nyaho kana rahasia batur lamun lain maranehna baturna.
Ngadenge caritaan ti Untara saperti kitu puguh B. Darowi beki nafsu geus rek cengkat nangtung tina diukna mun cereng ka Untara bari terus nyarita. Andika bener-bener lancang jeung kurang ajar Untara. Lain kadu nganuhunkeun ka jalma anu haat tapi kalahkah nuduh teu puguh. Bener-bener kurang ajar Andika Untara. Untara jadi beki panas deui ningali Darowi kitu teh. Sedangkan Ki Buntarang kadenge harita nyarita deui. Sanajan sikapna tetep tenang tapi dina caritaan anu geus beda. Kieu be ayeuna mah Jaka Sinangling oge Darowi. Urang teu kudu ribut parebut catur, paloba-loba carita. Ngeunaan beja anu ditepikeun ku Andika duaan ku kula ditarima. Ngan percaya jeung henteuna diri kula kana eta beja henteu perlu dibejakeun ka Andika duaan dina waktu ayeuna nya. Jaka Sinangling jeung Darowi sabenerna mah kasigung oge ku caritaan Ki Buntarang anu saperti kitu. Darowi geus rek ngambek tapi direret ku Jaka Sinangling anu sikapna tetep tenang bari teu lila terus kedalisan. Oh, janten kitu pamandegan salira mah nya. Nya teu nanan atuh eta mah nyangakeun we ka salira sareng saderek Untara. Anu jelas abdi ayeuna tos ngadugikeun naon rupi anu penting didugikeun ka salira. Untara dina waktu harita kadenge nyarita deui. Tanggeus we ayeuna mah teu kudu papanjangan deui nyarita Jaka Sinangling. Sabab lamun teh mah bener, si tilu iblis Alasaradan boga karep rek ngalakukeun tindakan, pagoron gagak Sangyang moal make jeung kudu sieun ku eta tilu jalma. Jadi cukup ayeuna mah nya, leuwih hade baralik. Kuring di dieu perlu leureuh yeuh. Meh bae Darowi nyarita deui, ngan dipihelaan ku Jaka Sinangling anu harita terus pamitan. Sanggem abdi oge nyangakeun eta mah. Tah ayeuna mah abdi duaan seja pamitannya. Permios kasadayana. Jaka Sinangling geus kitu mah kaluar teh jero imahna Ki Buntarang. Sanggeusna aya di luar, Darowi kadenge nyarita ka Jaka Sinangling. Untung teh jelema teh terus terang akang mah lamun teu ningali aji kari kumaha engke we urusanana mah. Kasinggung akang mah ku sikep jeung caritaan si Untara tah. Ki Buntarang deui bet kawas lain jago kolot, teu bisa ngabedakeun ulat jelema anu bager jeung ulat jelema anu jahat. Nu asih dipulang sengit ieu mah Ji. Jaka Sinangling imut bari ngareret ka Darowi terus nyarita. Pioskeun bae Kang. Keun be nya ulah dianggap nyeri hate Kang. Kadang-kadang nya kitu. Aya kalana maksud urang anu hade teh malah sok jadi salah tarima. Ngan abdi boga kayakinan dina dasar nama Ki Buntarang kitu deui Untara sanes jalma jahat Kang. Kituna teh lantaran curiga ka urang duaan. Nya, tapi kuduna mah bisa ngabedakeun atuh nu kumaha jelema anu jahat jeung jelema anu bager teh. Si Untara tah lah pang-pang nama. Keur akang terus terang panas Ji. Ngan eta tuh aja aji mah bet kalakah tenang bae geuningan. Tos be Kang. Keun lah. Da eukeurna eta mah Kang. Nu penting naon anu jadi ganjelan urang tos didugikeun Kang. Ngan tetep be abdi mah teu bisa cicing kitu bae Kang. Maksud aya Sinangling rek ngabantu ka pihakna Ki Buntarang. Upama bener si tilu iblis Alasaradan ngalakukeun tindakan dina peuting ieu. Leres kitu Kang. Sabab abdi geus apal iblis tilu Alasaradan garang, kejem, jeung telenges dina tindakanna Kang. Upama nepikeun ka maju tiluan babarengan, maranahna tiluan boga ilmu khusus anu memang ampuh. Centang tu Kang, Ki Buntarang atawa Untara mampu pikeun nyimbanganana eta tilu jelema Kang. Padahal ari cek akang mah keun bae antepkeun lah Ji. Jelema-jelema anu kitu patut mah antepkeun. Sina karasaeun tah. Bet akang mah terus terang neuteuli keneh ieu teh Ji. Kangaranana hate geus kasinggung. Piraku urang kudu ngabantu naman. Upama urang ngemutkeun secara pribadi mah memang kitu Kang. Namun urang oge kedah sadar jalma saperti tilu iblis Alasaradan
mangrupa jalma ti golongan jahat. Anu tangtosna oge kawajiban urang pikeun merangan tina laku kejahatan dina ieu kahirupan. Kitu tah Kang, ari ceuk abdi mah. Nya ari pamargan Aji Sinangling seperti kitu mah kumaha ayu we lah eta mah. Nu penting keur akang mah nurutkeun we kumaha hadena. Sedangkeun Ki Buntarang ejeng Untara sarua harita ngarupat Jaka Sinangling ejeng Darowi kadenge harita Untara anu nyarita. Rupa-rupa pisan jelema teh. Eta jelema teh rek nyingsieunan meureunan pastina oge ka urang ama. Marukana pagoron gagak sangiang bakal ngarasa seber atawa sieun upama kudu adu hareupan ejeng tilu iblis ala saradan. Keur urang teu kudu make sieun ku tilu iblis ala saradan ama. Ki Buntarang netep ka Untara anu jadi anakna terus kedal lisan. Amah henteu rek sieun ku sasaha asal memang di pihak anu bener. Nu matak jalma anu nangtang ejeng nyieun kaributan dina panggung ku ama disampeurkeun sarta abah tetela mampu geuningan ngungkulan eta jalma. Nu matak hidup oge teu kudu salempang Untara. Abdi boga kayakinan ama si Jaka Sinangling ejeng baturna lain jelema anu bisa dipercaya. Sanunya ho maranehna teh masih keneh baturna si iblis ala saradan. Datangna ka dieu ngahaja nyelidik kaayaan urang. Nu matak abdi mah langsung bae teu percaya. Ejeng hayang ngusir lah ka eta jelema teh. Pokona mah urang ulah waka goreng sangka ayeuna mah Untara. Nu penting urang tetep sing waspadanya. Sabab sanunya ho anu dicaritakeun ku Jaka Sinangling teh bener. Alah, jelema anu kitu patut make kudu dipercaya sagala rupa mah. Tos ayeuna mah leureuhkeun mah. Waktuna leureuh ya ayeuna mah. Lain ngobrolkeun jalma anyar pinanggih anu nyaritakeun anu lain-lain kitu lah. Harita Untara terus muru asup ka jero kamarna. Ki Buntarang teu bisa ngobrol panjang lebar jeung anu jadi anakna. Harita Ki Buntarang oge milu asup ka jero kamarna. Ngan sajeroni ngagoler, Ki Buntarang jadi teu bisa langsung sare. Malah hatena galecok ngomong sorangan. Lamun teu mah bener naon anu diomongkeun ku Jaka Sinangling. Bahaya oge pikeun kulawarga aing. Tapi nilik dina kanyataanana jelas Jaka Sinangling teh lain jelema jahat. Tapi mudah-mudahan mah nya ulah aya naon dina peuting ieu nya. Sabab diri aing butuh leureuh ieu teh yeuh. Geus meujeuhna kudu sare wanci peuting kieu mah. Ki Buntarang dina waktu harita antukna jadi teu bisa sare. Tina ngagolerna cengkat hudang anu saterusna diuksila handapeun tempat sarena musirkeun kaseuketan pangdengena. Kaseuketan pangdenge Ki Buntarang memang masih keneh bisa diandalkeun. Sabab harita bisa ngadenge lengkah-lengkah suku tilu jalma anu tayalian ti tilu iblis ala saradan. Sanajan lengkah-lengkah sukuna lalaunan meh henteu nimbulkeun sora, tapi bisa kadenge jelas ku kaseuketan pangdengena Ki Buntarang. Ki Buntarang ngabentakeun panona bari narik napas panjang, terus kadenge ngomong sorangan. Aya tilu urang anu laleumpang lalaunan ngadeuketan ka lebah dieu. Nah saha eta tilu jalma teh nya? Buah-buah tilu iblis ala saradan teh. Aing bet jadi penasaran, hayang nyaho rek kaluar ieu. Kajurung ku rasa penasaran, harita Ki Buntarang terus keluar teu jero kamarna. Waktu Ki Buntarang keluar teu jero imah, bener be, tilu iblis ala saradan laleumpang muru ka lebah buruan imah. Anu saterusna ting jaranteng narangtung ngabaradega. Ki Buntarang mancukeun tangtunganana bari ngabagikeun paneteupna ka eta tilu jalma. Memeh Ki Buntarang dina waktu harita nyarita tumanya ka eta tilu jalma. Salah saurang di antara iblis ala saradan kadenge nyarita, "Weh, Ki Buntarang, dewek ayeuna ngahaja datang nepungan ka si Laing. Tetela si Laing memang waspada, sabab kedatangan dewek tiluan langsung dibagiakeun ku si Laing."
dewek anu katelah tilu iblis alas saradan ayeuna datang pikeun males ka nyeri ka ilaing sia Karti. Ki Buntarang rada ngageter hatena, tapi salaku jago kolot tur anu mingpin paguron tangtu be kudu nembongkeun kawani ejeng katenangan hatena. Kadenge harita Ki Buntarang nyarita, oh jadi Andika teh tilu iblis alas saradan teh nya anu salah seorang di antara tadi di panggung ijen jajaten jeung diri kula. Bage atuh sugantengan sorangan si horeng geuning aya baturna. Montong sombong Ki Buntarang, dewek memang tadi eleh jajaten ku si laing. Tapi ayeuna ulah waka boga angkeuhan, si laing bakal bisa menang deuleu sia. Malah si laing dina waktu ayeuna anu bakal kojor ajal binasa ku tilu iblis alas saradan deuleu. Jelas sikep jeung caritaan ti pihak iblis alas saradan lain dengan ukur ancaman kosong. Pangna ayeuna datang deui kadinya oge lantaran rek ngalakukeun balitungan. Tilu iblis alas saradan kula ayeuna perlu ngajelaskeun ka diri Andika tiluan. Di antara Andika tiluan upama memang boga maksud anu hade moal make jeung kudu datang peuting saperti kieu. Ngan sok sanajan bari jeung kitu kula moal oleh ngabagiakeun sarta nyumponan karep ejeng kahayang jalma anu datang. Tilu iblis alas saradan dina lengkah anu bareng dina waktu harita maju ngadeukeutan ka lebah Ki Buntarang meh bareng tiluanana marsat bedogna masing-masing. Dengekeun ku si laing Buntarang, peuting ieu bakal ngarasakeun sabetan bedog dewek sia. Tilu iblis alas saradan cukup lila di lemah kalangan di dunia kajawaraan. Can aya nu mampu ngimbangan ilmu dewek tiluan mangsa maju bebarengan. Nu matak ayeuna geura buktikeun kehebatan ilaing sia Buntarang. Tilu iblis alas saradan ngebagi dirina ngurung tangtungan Ki Buntarang anu harita pancuh dina tangtunganana bari ngupat jero hatena.